dina ibadah sok dijieun-jieun Pak. Kunaon pangna dijieun-jieun hayang kapake ku makhluk. Kapan ari hareupeun makhluk bawalah eta dijieun-jieun nya. Bacaan Fatihah dilekoh-lekoh, baca takbir meninggal geleger gitu Pak. Da kulantaran aya makhluk hareupeun urang hayang disebut khusyuk ku makhluk, tasannu Pak. Tazayyun gigintingan hayang disebut hebat, pakaian ge meuni hade gitu nya supaya disebut halus ku batur. Dan eta teh Pak tasannu tazayyun teh anu mata rusak ibadah. Tadi teh wa ma indakum yanfa'u, perkara nu aya dina diri anjeun ketika teu disangakeun ka Allah marusak. Eta da kulantan amalna disangakeun ka saha? Ka makhluk atuh teu disangakeun ka Allah. Hayang kapake ku makhluk mata jijiunan dina ibadah nanti. Itu lalagaan dina ibadah nanti. Da kulantan hayang disebut hebat ya, rek dina salatna, rek dina sodakohna, rek dina sagala nu mangrupakeun parentah ti Allah, tapi mangrupakeun tasannu jijieuna. Berarti eta amal teh teu disangakeun ka Allah Pak, disangakeun ka makhluk. Maka lamun disangakeun ka makhluk ya Pak rusak.